cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng geuning ya kitu. Nu miskin beunghar, nu beunghar miskin. Palebah mana nu miskin beunghar boga duit 10.000 tuluy pake nyumbang 5.000 setengah harta geus disumbangkeun. Nu beunghar boga duit 100 juta sanggup teu mere 50 juta. Moal sanggup mere 1 juta gede-gede cek panon urang bawa ka hareupeun Allah 1 juta leutik sabab kaluar tina angka 100 juta gede keneh 5.000 sabab kaluar tina angka 10.000. Mata hargaan hirup si miskin teh gede amalna tah. Kain so ieu ngabeda-beda harga diri kanu beunghar budakna bontongor nyebut ge si Raden. Naik kanu sangsara nyebut cucungik sia. Di mana eta Islamna? Heueuh nya. Bener salah milik urang, daya kedul milik urang, alus goreng ge milik. Sok tanyakeun ka kiai aidunya alam tenang alam panah. Ngan numutkeun dina katerangan, beureun hidunya teh alam panah. Geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam panah hayang sesenang hayang pindah ke akhirat nah aduh ditang modal itu kalau teh dari akhirat tuh tenang bener. Lamun ngajarkeun budak susah budak bakal kuat mentalna tapi lamun ngajarkeun budak teu susah si anak bakal tidak mengetahui bagaimana menyenangkan orang lain. Itu teorinya. Ajarkeun ka budak susah lamun budak teu diajarkeun susah biasana si budak teh bakal nyusahkeun nepikeun ka kolot. Tah di dieu urang teh pentingna ngaji diri. Lamun jalma geus apal ka dirina bakal apal ka Gustina. Lamun jalma geus apal ka Gustina bakal apal kana udagan hirupna kaharti. Matak cek gorengnya nu matak susah, nu matak jangan, nu matak lieur, nu matak bimbang lain takdir Allah Pak kahayang urang matak hirup hayang jongjon hayang tenang tong loba teuing kahayang. Ai bisa diuk dina samak mah teu kudu butuh kursi atuh. Da kursi mah lain kahayang. Da kursi mah lain pangabutuh kahayang. Keur naon kursi loba ai bujur bisul. Imah lega lain pangabutuh imah lega mah kahayang. Hayang cenah urang nyeun imah sing lega keur naon hayang da bubutuhna mah ukur diuk ukur dina ukuran sakumaha kulem ukuran 2 meter 1 meter lama ke hayang lega-lega teuing tah mata kalau disebut qanaah teh narimakeun kana perkara anu geus kajadian nu geus nyata dumasar tina syariat agama mata bersyukur we tuluy sia lamun teu salah ngadenge nya maka jeung nyebut dulu keur kieu masih kene ngaku dulur. Lamun maneh dulur, ka mana dulur waktu aing mau poek di jero guha sorangan. Lamun siang ngaku dulur, ka mana dulur aing waktu aing kenal ngayas di jero guha, kurang hakadeun. Ha? Paingan tadi hargaan ku batur da geus bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan eta teh merkosa karya sorangan eta kitu teh ulah wakan nyalakeun batur ihdina siratal mustaqim eta teh ulah salat diomongkeun dina Fatihah artina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran da pangeran mah mare beja teh lempeng anu mengko teh sia Aiku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya pukuh ti kebrus. Bungkukna punuk ompong nawaos teh urut naon atuh urut ngajejeh-jejeh anak nu matak moal aya pang nyeri-nyerina iwal dinya nyeri kudu jadi anak keun wae ku tatangga mah keun wae ku deungeun-deungeun mah keun wae da beda pikiran beda darah beda daging dinya nyeri kudu jadi anak mah tembus kana ati pangjerona dina hiji waktu anak baeud ngajang ngilek nongong ti imah ngagejelig teu bebeja tembus kana ati anu jero pisan
sabab awak eta anu kukuring di ayun aming mineng maneh narungsing kuring teu bika pusing sababaraha peuting teu ngerejep acan demi anu jadi anak. Tapi kiwari eta anak wanieun ngabaeun ka kuring nalika curugna ngacir nunyuk ka urang moal aya pang nyeri-nyerina lain sakadar ngacirna curug tembus kana ati pang jerona. Sedih lamun ningali kolot sorangan anu ngeluh ku pangabutuh, tapi urang anu jadi anakna can bisa nanaon. Doakeun abdinya mah Pak sing dilancarkeun rezekina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Geningan kieu bahasa sepuh mah ujang nyai lamun ke anjeun manggih buah anu buruk teu kudu dialah omat eta buah, teu kudu dipetik eta buah, antep we engke ge bakal murag sorangan. Tah dina kahirupan oge kitu. Di mana aya jalma anu ngewa ka urang, aya jalma anu goreng hatena ka urang, busuk hatena ka urang, antep tong dilayanan, antep tong saruakna ulah disanghareupan ku urang. Isuk ningge ge bakal capein sorangan, bakal jatuh dengan sendirinya. Maka fokus bikin urang dina kahirupan, sing lempeng ibadah, sing husuk ibadah, teangan ilmu anu manfaat, amalkeun ilmu nu aya, urusan batur gewak jeung goreng ka urang mah sanggakeun ka Allah tong jadi pikiran urang. Urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan, dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan. Moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunia ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta. Sabab ari hade jeung goreng geus diajakeun. Ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh, wayahna eta heula. Ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea, tadi dieu meureun kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngaudangkeun kanu labu mere, kanu daek nyangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun.